dengekeun ye keur budak ngora anu ngarasa paling pantes paling keren ulah sok usil ari kakolot teh maka jeung nyebutkeun geus emak-emak resep nyeun video resep lipsing daripada aing geus emak-emak jadi emak-emak gibah emak-emak ngomongkeun batur nya mending keneh nyeun video jeung hiburan ari jadi budak ulah sok usilan ulah sok ngarasa paling pantes nyeun video nyeun lipsing joget-joget ye maneh teh nyaho hirupna jadi emak-emak teh ribeuh stres jeung capek nya wajar atuh nyeun hiburan dina video daripada nyieun pi omongeun pi gibaheun pan pi dosaeun cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng tingkos jidar sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun anu ngarugikeun hayo we sabar jeung sabar kecup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo baladageun Besti nanaon oge Aisyah nempo barang mah kumaha duit teu kudu api kerujit dangaran ge dagang wantun galoh teu wantun ulah geuleuh pasti dibeledageun teh ku aing dengekeun ari sia Besti kunaon lalaki osok molotot ningali bujur awewe lamun awewe eta ngaliwat yeuh berarti eta dina bujur awewe aya setanan tah kunaon lalaki mun nempo bujur awewe sok hayang nepak berarti eta teh nu ditepak teh lain bujurna tapi nepak setana yeuh nu aya dina bujur awewe matak ulah palaliktor yeuh lamun lalaki nepak bujur awewe teh eta teh lain nepak bujurna tapi nepak setana supados ingkah itu Besti maka dia ngomong sujud kamu menggonggong kamu ye dengekeun ari sia blekok emangna harga diri bisa ditukeran ku beas emangna harga diri bisa ditukeran ku gehu jeung bala-bala peot ari sia ieu maka jeung nitah sujud nitah ngagonggong emang sia kawasa emang sia raja ieu nu aya di alam dunia hakan tah sia ieu harga diri sia ge dek dikamanakeun nepikeun ka viral sa Indonesia nitah sujud jeung ngagonggong dadok taku sia maneh nu kepo, maneh anu kepanasan, maneh anu osok ngarang cerita, maneh keneh anu merasa tertindas. Ari sia kunaon manah teh Besti? Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda kasih dan sayangmu tetap kasih sayangmu naon ya tinggal ganggu anggar we tadi berenesi komo berewekan pae lain sok beranyangu kita mau ngalewi kanto Ari sia naon hayo we ngomongkeun aing we unggal poe teh hareupeun sia aya kawani mah hayo we sia ngomongkeun aing mentanya tuh ge aing mah henteu komo deui mun garugikeun ari sia teh sieun dosa hayo we ngomongkeun tidak menerima balad-balad yang datang di saat aya pangabutuh dan menjauh di saat aing eukeur hirup ripuh. Emang aing mah jelemana tara ngador, tapi sakali ngaladog aing tara mantog. Nempo jelema mah ulah dina penampilanna, tempo mah eusi hatena. Cantang tu nu terbuka menang neraka, cantang tu oge anu tertutup menang surga. Maraneh mah ari keur butuh ngadareuketan, ari geus teu butuh ngajarauhan jeung ngabaeudan. Baladageun.